Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinu waktu sieu simkuring bade maparkeun caritaan dongeng anu kakaitana sareng si kabayan. Mung ayeuna mah benten si caritana nyaeta si kabayan jeung Raja Dolim. Mangga ka pamiarsa wilujeng didangukeun. Dongeng bahasa Sunda si kabayan jeung Raja Dolim. Zaman baheula di tanah Jawa aya hiji karajaan. Rajana kakocap gangastur sarakah. Lamun ngambek sahaok kadua gaplo harak hawok. Tara malire kanu leutik. Asal beuteung aing seubeuh batur mah kumaha karep. Ku ayana kitu rahayat jadi balangsak. Lantaran saban mangsa ditagih pajeg sarta loba naker pundut punde. Ditambah ku gawe anu taya reureuhna. Jabat ti kitu kalakuan para pangagung nagara loba anu teu bener. Sasat kabeh. Katepan ahlak raja anu sarakah. Korupsi mahabu. Kolusi geus jadi kebiasaan. Nepotisme geus jadi sakulit sadaging. Mun rajen aya salah sahiji punggawa anu boga pikiran bener, kalah sok disingkirkeun atawa disingsalkeun eueuh anu maturan. Akhirna para pangagung teh sarua baroga pasipatan anu sarakah. Paroho ka Purwadaksina. Dina ngajalankeun pancen teu ieuh mikiran batal haram. Anu penting mah dunungan we nyaah jeung percaya ka manehna. Soal nasib rahayat anu ting koceak lara balangsa eta mah urusan sejen deui. Balukarna rahayat leutik ting jarerit. Saban mangsa ting koceak neangan geusan pamuntangan. Ari para pangagung ting cakakak suka bunga. Lubak libuk loba lebokeun. Beuteung seubeuh pake ginding. Saban waktu diriung-riung ku gelung. Saurang oge eueuh anu mikirkeun kumaha carana ngungkulan rahayat anu balangsak. Jaba teh kitu balukar tina hese neangan pangupa jiwa palacuran, pamabokan, pamainan mahabu di mana-mana. Anu kapalingan kagarongan, kalaparan jeung katarajang kasakit eueuh anu mirosea. Istilah sepi paling towong rampog jeung sepi ing pamrih rame ing gawe. Ngan ukur dina impian. Kocapkeun di karaton raja teh kaagungan putra dua. Ngan teu kacaturkeun ngaranna. Anu cikal geus lila ngitenan kaayaan anu pi kahariwangeun. Hatena hareudang bayeng yang nenjo kalakuan para pangagung anu teu luyu jeung kalungguhanana. Ngan rek wakca henteu wasa da puguh kabeh samiuk nurut ka raja. Mun aya nu wani mancangah alamat bakal dihukum gantung. Si cikal teh kaadina oge
teu wani ngomong. Dahariwang bisi diucah Aceh anu akhirna ka emper-emper mata kadangu ku raja. Nya mikir sajroning ati kumaha carana sangkan bebas nyarita bari teu kauger ku aturan karajaan. Dagening di karaton mah sarengkak sari polah teh kudu tuhun naker kana aturan. Mun teu kitu baris disebut indisipliner cenah. Komo deui ieu sasat jadi putra mahkota anu kudu ngadedel kana sakabeh timbalan nu jadi raja. Sanggeus gilig niatna bulet patekadna geus dibeweng diutahkeun sarta geus ditimbang untung rugina. Si Cikal ngajak ngobrol ka adina. Aya pikersaeun naon Kakang? Kitu cek adina. Kieu ai akang teh geus lila mikiran kaayaan nagara jeung rahayatna. Beuki dieu teh bet asa beuki teu pugu. Ngadenge omongan si Cikal kitu, adina kerung teu ngartieun kana maksad lanceukna. Nenjo adina kerung si Cikal surti. Pok deui neruskeun omonganana. Ai ilaharna mun raja sepuh mungkur atawa mandita seja nyisat salira di tempat anu sepi. Karajaan sok diwariskeun ka putrana. Umumna ka anak Cikal tur lalaki dina hal ieu. Kaparangan akang teh anak lalaki Cikalna deui. Sumuhun adina ngengklokan. Kulantaran kitu lamun isuk jaganing geto ama lungsur ka Prabon. Sarta tahta kerajaan diserenkeun ku putra mahkota. Pek bae tarima ku ai. Akang mah rek ngalalana moal hayang jadi raja. Cek si Cikal tandes. Kek ari akang bade angkat ka mana? Adina beuki heraneun lantaran teu nyaho ka sang tukangna. Nya akang mah rek ngalalana ka mana bae nepina. Rek nuturkeun inung suku ai mah teu kudu nyaho. Pek bae urus nagara sing tulaten. Nya mangga atuh ari kitu mah. Gancangna carita bral weh si Cikal teh miang. Dina lampahna lain bae sakadar ninggalkeun karaton, tapi adat kabiasaanana oge ditinggalkeun deui. Boh pakaian, ucapan, jeung paripolah estu nyeples rahayat biasa. Nu akhirna ancrub ka masyarakat ngahiji jeung balarea. Kocapkeun di padesaan guyur salalembur ear saja jagat. Magar aya jelema wanyan. Pasipatanana siga bodoh tapi pinter. Siga pinter tapi bodoh. Ngomongna poksang. Sakapeung sok sindir sampir. Tapi kararena sasat ninggang kana kekecrek. Kanyeri kaperih jeung cita-cita rahayat leutik alias cacah kuricakan teh kawakilan ku omonganana. Atuh teu matak heran. Sakedeung oge geus jadi sabiwir hiji. Sasat jadi bukur, catur urang lembur. Jadi bahan carita balarea. Di jalan, di pasampangan, di warung, atawa di tempat-tempat kumpulna rahayat sok rame ngomongkeun eta jelema.
dina ngajalankeun tarekahna utamana dina ngebrehkeun kritik sosial. Mun ayeuna mah unjuk rasa meureunnya loba naker padikana. Sakapeung ku sindir, ku kawih ku omongan. Sakapeung ku pamolah jeung sajabana. Contona masa tatanggana boga hajat anu diondang teh anu satata jeung maranehna. Somah atawa cacah kuricakan mah henteu. Eta jalma teu asa-asa ditaranjang sabeleg genjer ngadeuketan ka imah anu boga hajat. Ngadepan incar atuh puguh kaayan teh jadi rame. Sabab kagerawahkeun ku nu bulucun. Nenjo kajadian kitu anu boga hajat ngarasa kaganggu. Jaba era ku para tamu anu sakitu lobana. Geuwat we nyamperkeun sarta pokna. Kabayan, naha ari maneh bet kawas budak wae kalakuan teh. Teu boga naker ka era. Ah, mun kolot ge meureun diondang. Tembal eta jalma nu disebut si Kabayan. Jawabanana pondok tapi kena kana mamaras. Ngandung kritik sosial anu kacida seukeut. Ngadenge jawaban si Kabayan kitu anu boga hajat ngarumasakeun salah. Lantaran ari nu jauh diondang, ari tatangga anu deket hanteu. Oh heueuh hampura tuh Kabayan. Jig gura giru balik heula. Heug di baju tuluy ka dieu deui. Uing diondang? Cek si Kabayan hayang jentre. Heueuh, maneh diondang Kabayan. Ku cara kitu si Kabayan ngarasa sugema lantaran tujuanana kahontal. Geus hasil ngageuing kaluluputan tatanggana dina urusan kitu. Tujuanana pikeun ngritik kanu boga hajat, sangkan ulah ngawilah-wilah ka jelema, ulah ceueut kanu hideung, ulah panteng kanu koneng. Dan nu beunghar jeung nu miskin teh sarua tunggal makhluk Gusti Allah. Cindekna putra mahkota anu bareto lolos ti karaton teh ngajanggelek di masyarakat Kisunda. Katalahna si Kabayan ngan kulantaran geus ratusan tahun sarta balarea langka anu nyaho kana eta riwayat. Akhirna eueuh anu nyaho saha si Kabayan anu saanyana. Mun nya kitu hakikatna mah si Kabayan teh pahlawan. Sabab sanajan manehna terusing Ratu Rembesing Kusuma kalayan boga hak pikeun jumeneng raja, tapi ikhlas turido ngorbankeun kapentingan dirina. Daek jadi panembelahan balarea, jadi lambang jelema culanggung kumpe ku uleun mumual ngedul jeung sajabana. Anu dipalar sangkan manehna bisa laluasa ngawakilan balarea anu lara balangsak sangkan kadanguan ku pangagung. Pikeun si Kabayan mah ngomong jeung cacah kuricakan heug, ngomong jeung menak heug, carek wiwilangana najan kudu unggah bale watangan oge baris wani debat jeung hakim atawa jaksa. Da ngarti kana hukum jeung aturan nyasa teh kikituan bongan we loba pangagung nu hayang di
ugung-ugung bari jeung teu ngarti kana hak jeung kawajiban. Lolobana ngagem ilmu ajuk jeung ABS asal Bapak senang. Keun bae ngarempak aturan oge asal kapake ku dunungan. Temahna rahayat anu jadi korban ari si kabayan mah teu kitu. Kajen ku batur disebut hampuraeun oge asal laluasa ngedalkeun kritik sosial ku cara-cara anu basajan tapi kena kana mamaras. Lamunnya riwayat si kabayan teh gitu atuh sidik si kabayan teh lain jalma samanea. Cenah eta citra si kabayan leuwih condong kana sifat-sifat anu negatif. Eta mah gumantung kanu ngigelkeunana. Hartina mun si kabayan dianggap negatif bohongan we diigelkeunana kanu negatif. Anu dimaksud lamun rek nyaritakeun hiji lalakon riwayat atawa kajadian anu ngebrehkeun pasipatan jelema goreng anu jadi tokoh nate si kabayan. Anu ngedul, si kabayan anu leleda, keleked, jeung males, si kabayan anu nipu kami toha, si kabayan jeung sajabana. Jadi we si kabayan teh seolah-olah jadi lambang jelema anu pasipatanana. Garoreng teh sabalikna lamun diigelkeunana kanu positif mah tangtu citra si kabayan teh baris positif. Kumaha lamun ayeuna urang robah ku sararea si kabayan teh urang igelkeun karena nu positif. Maksudna nyaritakeun anu jujur tokohna si kabayan, anu kreatif si kabayan, anu berehan si kabayan, anu soleh si kabayan jeung sajabana. Lamun ditilik saliwatan nanaonan nya da si kabayan mah pamianganana oge niat rek bakti ka balarea. Utamana kasileutik manehna mah sukaeun najan jadi panemblehan oge. Bisi aya batur anu embung disebut ngaranna ku manehna ditangkes. Para pangagung geus ngamaklum. Lamun anu usul, anu rewel, anu wahwel, anu kritis jeung cedikan teh si kabayan nganggapna si kabayan mah hampuraeun. Kacindekana hayu urang babarangan ngigelkeun si kabayan ku pasipatan anu aralus tur yakin dina benerna. Malah mandar jadi contoheun pikeun para nonoman khususna sewe siwi ka kisuna. Lian ti kitu sugan jeung pamor kisuna najer deui sabihara sabihari. Nuhun ka pamiarsa atos didangukeun dongengan ti Simkuring Ujang Combros salami ieu. Nyatur nuhun kanggo dukunganna Simkuring ngucapkeun hatur nuhun pisan ka baraya Ujang Combros. Mung sakitu nya insyaallah ge aya dongengeun deui anu tiasa ngahibur ka baraya. Mangga atuh aya kitu mah Simkuring ribados bade amit mungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.